ngalayang jangjang naker ngagupayan pancen keur wasiatan sore menggok ka asar papatong nukoneng berteluhur ngalayang ngawahan arek pamitan poma tong kajongjonan papatong nukoneng tetemong deui leungit indi teu pamit papatong nukoneng tetemong deui tilem bewara baturna prakreureuk tina kariweuh prak pasrah kanu kawasa eta prakreureuk tina kariweuh prak pasrah kanu kawasa. Aduh kena atuh lagu papatong wae tempo lohor mah eureun aya jelema tempo lohor teh hayo we macul pangeran teh jadi pangeranan teh pacu teh pangeran kena pacu gitu teh pangeran kena tanah gitu pangeran kena kebon gitu tempo adan teh tuluy ngaduk-duk lain eureun heula mah salat heula reureuh heula kalakan nyeun deui eupan mana uluh sia eta Kang sorana di dinya oh di dieu dulu euy tulungan manusia wow anjir pak yang kade ngorowot Kang kokake belah mana yang di payun pak tolong aneh wah kade ai sorang naon eta jang duka coba heeh aing paling ngancing kararakas di tukang sinen ngalabok kerupuk duruk kesuan teh ada arti triplek dar opak tuh hey amit sarak naon eta teuing dola euy naon teh jang duka tuh pak cek goblok niru wasyah sugan teh eueuh gawir di dieu gawir hungkul pek teh aya gawir sugan teh di dieu mah eueuh gawir le pek teh loba gawir ba di dieu mah sugan teh di teoh mah eueuh gawir pek teh aya gawir menire wasyah kuring 3 brus dadang ngadurudut 3 brus kana gawir meninggalin nyap ya hate naon melong eta sia sora dikitu-kitu geuleuh kadengena cik sateu ngacara brong syah aya sakiker genting ngomong dikitu-kitu tulungan manusia ya abdi tulungan nurutan dolar tuh siang dempo goblok jadi nurutan KB dolar aduh jurik pakai melu pak itu tanggal naon pak tah itu tanggal panan tuh jang dan si jang buka kaca naon teh jang jerona aku bapak kayaknya kusia ayo bapak tuh aing mah kerja capek dulu sok soknya dah wala dititahna ge aka kudu nurut ka kolot teh
aing deui punten Pak sok ya buka naon teh dari jero na Nah, Nur. sok jang capek Pak can sase sok ke bapaknya kusia alim Pak nuju cara dangkeun si edan jang daulah aja sok jang kenya jang buka jang Pageup kitu eta. Kamara. Pak jang ya aing dina jurang deuleu Tulungan atuh kena gawir itu. bina-bina teuing sia teh Aisyah naonan sugan teh da bapak teh ieu teuing atuh Ya Kang jalan mana ka hareup dengan hei naon apa lagrag ti itu nah biji ti dieu ya anu deet aing mah aduh aing maceuh teh maceuh sih heeh bae heeh anjir Gusti aya anak yang makhluk naon deuleu eta Alah nuhun manusia. Nuhun manusia. Aduh. Aya dinosaurus tingali bilatung sagede kitu halo Pak naon deui teh Pak teuing deui jang Gusti makhluk naon ieu jika nama idawala ieu hewan langka tinu kieu kawinan ieu teh dawala kawinan ieu teh buuk jeung kelenci kieu Hatur nuhun manusia. Sami-sami jang Geus ditulungan ku bapak saha namina? nyebut bapak aduh marokana bapaknya meureun pantes dasar sarua beungeutna ge ngaran kuring Semohon. Semar Semar ari eta nu pangkar abdi nya nyami semohon nami Doni Noy. Doni lain Doni Dono meureun sia kasino ari eta nu tukang abdi nya Agnes Monica hayang nu geulis ye goblok alah nuhun Bapak Semar abdi tos ditulungan sami-sami jang saha ngaran teh abdi sumohon nami abdi mah Sekar Panan Bapak Sekar Panan semohon nah Sekar Panan teh Pak ai sekar teh kemang panan tadi panan Panan tadi. oh iya kemangna bapak nu kieu Pak Pak urang melak panan panu kieu gini kemangna Pak Pak neangan Pak Orang jualan kieu ya. kunaon salila teh abdi teh Bapak Semar abdi teh kabawa angin ulu dodoh teuing kabawa angin kalayang ngobrus di dia gulutuk Karunya. kabongkot ku aroy Bapak Semar abdi teh kabongkot ku aroy gobrus di kana tangkal panan Bapak Semar tos sabaraha lambi di dieu abdi teh di tahun 1832 Sebel gila teuing teh abdi teh tos saminggu di dieu teh Bapak Semar ulu dodoh teuing ai tuang kumaha ya naonnya saya ayah Bapak Semar kamari mejeng goreng ketan aya nu
kirim aduh nah rupa-rupa aya ngebabuk ke aing ongko kabeungkeut tapi jeung berengketan maksud teh kamari mah bapak aya nu nyamperkeun kana sungut abdi kakara dicapluk bapak deueuh teuing aya hileud naon ku abdi dicapluk maka tingku lapar Bapak Semar ai hujan mak ditu bae tempo subuh aya cai ibun kakara abdi teh sang inum Bapak Semar nya aya kecebong aya kroto abdi teh sok dihijikeun kroto teh jeung opan nya ai sangu goreng beda teh aya Bapak Semar di dieu mah ngamawi Bapak Semar upami bade bisnis di dia sangu goreng sae Bapak Semar tapi Bapak Semar teh bade ka mana ieu teh Ji si Mabdi samohon bade ka Sekarnume Sekarnume bade ka Sekarnume bade naon Bapak Semar bade ngalamar Ji si Mabdi teh ngalamar gawe sanes ngalamar naon ngalamar istri oh Bapak Semar hayang nikah sumuhun ka istri dalam begitu nyeri hati aing ngalamar teh ka istri Bapak Semar sumuhun oh ka istri mana we teh ka ucing nah da ucing aya istrina nu poho ka saha Bapak Semar ka Putri Raja saha namina teh Dewi Setiaragen saha Dewi Setiaragen dedengian teh maneh rek ngalamar Setiaragen sumuhun goblok sia naon teh jelema teh naon jangan buka mata we naon jelema teh buka mata we kabina-bina teuing goblok naon ieu teh teu ngukur ka kujur teu ngumang ka awak make jeung hayang ka Dewi Setiaragen ngaca goblok sia teh satu banget juga entong jaluna tuh cek abdi ge naon bapak dihina kudu kitu da abdi menyeri hate mina-mina teuing komo engke itu anak raja mau jadi hina mah balik cicing jang naon sia maksudna naon maksudna abina-bina teh make jeung bogoh ka Setiaragen goblok mana teh nyaho Setiaragen teh kabogoh aing anjir kabogohna cemburuan tuh wah pak saingan bapak nih da kurang balik nah ai sia kabayang Setiaragen beungeutna kumaha kabogohna mode kieu dipika hayang kudu kieu kabayang beungeutna mah teh jiga jarum ai sia kumaha urang buktikeun atuh ai sia teh kabogohna hah ya sapanjang naon janur kuning can melengkung dihareupeun imah Setiaragen Setiaragen milik sararea milik sararea emangnya Setiaragen jablay goblok sia teh maksudna teh bisa dipimilik ku saha wae ai kurang ajar sia montong bogoh ka bogoh aing ngutang pati barapati utang wirang bae wirang dipodaran ku aing sia Semar si goblok naon sia teh kena ditulungan sia teh ditulungan ku aing naon sia goblok Doni kabina-bina teh sia Doni dipodaran ku aing naon sia teh goblok aing stiker sayang dumampara iya strajingan ditinggang kue jaka gintiring ngadak-ngadak ngebul sapisan ngemasing pati temekaning peraya kurang ajar anak jang ayo aku sia goblok sia kabina-bina teh ai salanceuk aing diteunggeul goblok adek tahan rek kojor bebenah heula
sia Semar lamun bener-bener sia bogoh kasih teragen ayo ku sia anak sia marodar ku aing si Doni jeung si Agnes teh modar ku aing kabina-bina teuing luar biasa ieu jelema can nyahoeun aing meureun teh urang ajar yang hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angan daru sinengwa cager alah bapak cilaka pak lain jelema eta jin bapak ulah dilawan balik pak eta kabogohna lain jelema pak balik pak bahaya pak tinggal abdi di tengah tutung bapak macan di tengah geus tutung komo lamun di tengah insyaallah bapak jadi rengek deuleu ku sia setiap kabogoh can jadi salaki beheung heueuh beheung teu tanyo ku sia saha nu unggul aing atawa manehna deuleu ku sia anyer bapak aing pak Gusti pangaruh awewe nepi ka kitu tah nya jadi teuneng bapak tingali tumpangan jeung aing nya ka saha maneh nya nyekel bapak iya aing menyekel itu marebuan jeung aing marebuan teh kumaha marebuan ti dewek 5.000 teh maneh salawe 5.000 tapi teh aing salawe kumaha teh heuh kitu lah sok cicing cilok teh di HP tah cicing detenya mah yang 24 HP teh dar umumkeun heula iya beres tinggalikeun deui ayo hutang wirang di barwirang di podaran ku aing sia Semar sok sia emangna aing rek sieun ku sia heh makanya wani-wani bogoh sia ka si teragen eta teh kabogoh aing goblok dor nepi ka mana jeung aing nyaho iya goblok wanian aki-aki euy si genut hutang pati para pati hutang wirang bae wirang maju dor emangna aing rek sieun ku sia heh rame kunjungilah beramai-ramai. Ada. Mari saksikan bersama. Kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua. Dalam acara ngadu jerapah sareng pinguin. Silahkan. Kunjungilah beramai-ramai. Mari saksikan bersama. Apa itu? Kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua. Dalam acara ngadu jangkrik jeung entok jaluna. Silahkan. Ari eta teh anak maneh? Heeh. Nepi ka teh sopan kitu teh si goblok gak apa-apa. Paduli teuing sia jeung aing gelut. Pak, kade Pak, cicing sia. Ai. Tong gogorowokan. Pak kade Pak, heueuh cicing. Helo aki-aki teh. Urang ngajar sia. Wes. Ye. Kawala tempo bapak aing. Tingali digebro ku bapak aing deuleu. Nya kitu-kitu ting mah jet li bapak aing. Lain jet li, jet tam. Awas ya aing boga tenggelan ti kajauhan. Sok. Awas ya rasakeun si Semar. Sok. Iya. Uluh. Hebat sakitu mah jang. Yeuh emangna sia wae nu gablek teh. Anjir. Tangan bebas. Goblok si Semar bisaan euy. Awas.
maju sia. Iya. Awas ya. Pena stiker sayang Tomampara. Iya jaka gintiri di jamak dening Semar Badranaya. Leles lir kapuk kai punan lir kapas kahujanan. Ayo ngabelesat tina warugana ieu jaka gintiri nyata kacinta kabogohna ka Dewi Setia Ragen ngencar deui alis sikina. Ye. Aya naon wa? Naon ngabelesat ka luhur deui jang. Sia. Udang kurajar. Duraka teh aing. Udang sia, ngaku-ngaku kabogoh sia. Jaga total. Gason. Gatot. Udang sia goblok. Ampun, Bapak Semar ampun. Lain ampun sia teh. Bina-bina teuing sia teh. Ampun, Mang Doni ampun. Ka bina-bina teuing sia teh. Ih sia. Aparkat. Ampun, Mang Doni. Kabina-bina teuing lah. Ngejang karunya jang. Jep. Ampun, Bapak Semar, abi ampun, Bapak Semar. Nanaonan sia teh? Heh? Saha sebenarnya? Bapak Semar. Naon? Apur nuhun, Bapak Semar. Naon sia teh? Bagi jeung ceurik teh sedih teh aing mah teu. Sia ceurik ge aing mau sedih. Hayang dipikacu lah, yang dipikarunya ku aing. Heh? Saha anjeun teh? Abdi teh salaresna mangaran teh Bapak Semar sanes sakarpanan. Saha? Ngaran abdi teh nyaeta Jaka Gintiri, Bapak Semar. Jaka Gintiri? Sumohun. Di mana? Di Sekarnume. Sekarnume? Sumohun. Ke. Sekarnume di mana? Di Karaton, Bapak Semar. Di Karaton. Sumohun. Abdi teh putrana Prabu Raja Sekarnume. Bapak aing kaget. Biasanya barengan nauk di bawah teh. Sekarnume putrana Prabu Jinawaya. Sumohun. Kenaonana Dewi Setia Ragen. Bapak Semar abdi teh rayina, Bapak Semar. Wah anjir. Balik Pak, balik ah. Adina kieu kumaha lanceuk na teh. Woi teh euy. Pak Cicinjang. Ieu teh adina. Sumohun. Nah, atuh make jeung bogoh tadi. Bejana Kakang Semar, oh Bapak Semar. Salaresna abdi teh kacilakaan, Bapak Semar. kacilakaan naon? Tadi nama teu kieu banget abdi teh biasa jelema biasa Bapak Semar. Tuluy. Abdi teh ngiringan nyata jadi jago saemara Bapak Semar. Nyata ngarebutkeun pun lanceuk Dewi Setia Ragen. Tuluy. Tah Dewi Setia Ragen teh disaemarakeun teu aya jami anu kuat nandangan abdi Kakang Semar. Aya hiji raja sihir ku abdi teh kalepasan maot. Tak saparantosna maehan eta raja ngadak-ngadak abdi teh make jeung bogo kanu jadi lanjut Kakang Semar. Make jeung bogo kanu jadi lanjut, make jeung aya rasa cinta kanu jadi lanjut Kakang Semar. Tuluy. Abdi teh keukeuh hayang kawin jeung si Acep Setia Ragen, abdi teh mentak anu jadi bapak. Da meureunan dosa Bapak Semar abdi teh dikutuk kudu jadi bapak, jadi juri abdi teh jadi dia Kakang Semar. Ngajar si Eli oge ceurik Kakang. Lewena teh kitu mereng ngarawatan beungeut. Si goblok. Tuluy. Tah abdi teh ka Bapak Semar abdi teh dikutuk ka bawa angin Bapak Semar abdi teh nyangsang di dieu. Disalametkeun tadi syariatna ku Bapak Semar hakikatna kudu kagungan sen urang sadayana. Tah Bapak Semar abdi teh tadi mah bogoh ka si Acik tapi saparantosna ditengah ku Bapak Semar abdi teh teu aya bogoh teh Kakang Semar aya ge abdi teh ngadan.
asa dosa makanya bukukan udah dilanjut Bapak Semar. Dedeh teuing. Terus Bapak Semar. Heh? Apaan ieu teh saya marah teh teu acan ditutup. Jadi Bapak Semar parantos ngelehkeun abdi da abdi eleh ku Bapak Semar kan saktianana luar biasa Bapak Semar berarti nu ngengkeun di saya marah teh Bapak Semar kitu mohon anjir bapak aing kawin dulu iya jadi peting nu kahiji geus iya aing kaul beres aing ngan hariwang awaweuna adikna kieu bayangkeun ku sia lanceukna mau jiga kuntil anak deu hayu Bapak Semar urang tepangkeun sareng si Bapak bari abdi bari nyungkeun hapunten kapun Bapak ha kitu hayu nya sok atuh jangan ayo ya mana balik nah adikna kitu komo lanceukna goblok teu harara yang ditu semangat aing justru lamun nya kitu urang era-era ku urang bener itu malah bro teka catur di jalana iya jaka gintiri parantos dumugi ka karaton nagara Sekarnume dina mangsa lebet ka karaton dihadang ku para badega seueur anu ngajolopong uka saktianana ieu jaka gintiri kitu ujaring carita atuh ieu Prabu Jinaweah reuas kasumpingan ieu jaka gintiri pangapunten Bapak ieu saha ya abdi Bapak punten si Gintiri kurang ngajar sebalik kurajan balik sia ulah aya di dieu nyingkah sia jelema budak durhaka Bapak hapunten abdi Bapak hapunten abdi Bapak nyingkah sia doraka sia datang di ka dieu ampun Bapak semaka pihatur Bapak nyingkah sia teu sudi abrik-abrikan teu suka aprak-aprakan aing kedatangan ku sia nyingkah Bapak seepkeun Bapak geus nyerakeun sia kulawarga besar kerajaan teu sudi aing lu ku sabelah mata nyingkah sia Bapak mangga seepkeun Bapak nyingkah sia teu sudi abrik-abrikan teu suka aprak-aprakan karaton aing katincak ku jelema doraka nyingkah Bapak nyingkah teu nyebut bapa saka aing doraka mangga geura seepkeun Bapak pami Bapak masih kene penuh mangga Bapak abdi bade nyingkat teu dia nanging Bapak abdi nyungkeun saidi we Bapak
naon nyungkan dihapunten abdi bapak rumah os abdi parantos lepat bapak rumah os abdi lepat bapak hapunten di mana samudaya kalepatan bapak margi abdi menangkat terangan pangeran mereka hampura kaita jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana bapak sawios abdi bade ingkah tidak tapi hapunten tina samudaya kalepatan abdi bapak intiri bapak rumaos abdi bapak terus bago kasih acek bapak abdi hapunten dosa bapak intiri abdi bade nyingkah ti dieu bapak asa dihapunten heula ku bapak intiri ya wis pinastiker sayang widi mapak baya wis kena lara tumungku intiri bapak hapunten abdi bapak bapak nu hampura mangintiri bapak nu hampura mangintiri abdi bapak hampura bapak tina samudaya kalepatan bapak kumaha tu gintiri hidup terbalik deui wujud hidup gintiri sawios bapak pangeran mentena ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi pangeran mentena ka jelema gumantung kana kabersihan hatena bapak sareng gawe anu soleh nyaeta ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kariduan mentena bapak beuki nyeri gintiri Bilih bapak gengsi bilih bapak isin abdi aya di dieu sawios bapak abdi bade nyingkah di dieu atuh henteu oge upami bapak abdi kedah keukeuh aya di dieu sawios bejakeun abdi mah pembantu bapak we bapak atanapi abdi penyuruh bapak sawios bapak nu penting abdi cangkat sareng bapak abdi teu tiasa tepi sareng bapak ci soca murubui tina socana ieu Prabu Jinawea teu liren-liren nyaslakan kana mastakana ieu gintiri karaosna nyecep tiis nusuk jantungna ieu gintiri memang kitu mangkade kolot anu jadi anak sanajan sakumaha baong anu jadi anak kade kolot ulah ngaluarkeun kecap anu goreng komo bari jeung nyapa nu balukarna tamyang melit ka bitis wiwirang mali ka jinis intiri bapak dihampura ku bapak kasep anaking anak bapak kumaha beungeut anjeun teu balik deui abdi mah tos kasep bapak tos kasep ayeuna mah bapak nuhun gintiri upami bapak isin mah bapak abdi di dieu sawios abdi mah bapak wartoskeun abdi mah pembantu nah we kitu
leuwih nyeri bapak gintiri Entah bapak sawios bapak ya hari anjing bisa cager teh kumaha gintiri bapak lalakon nama panjang bapak panjang kumaha kudu ti mimiti doi merenan mimiti kumaha tina karatagan tebih tuluy bapak saparantosna abdi ti dia disapa ku bapak teh bapak abdi teh kakalayangan kacanak angin bapak angin barat tali wawang kalayang ngobrus teh bapak abdi kalawong gulutuk abdi teh gulutukan bapak kabengget ku areuy gobrus teh kana tangkal panan samohon tuluy nah itu bapak didinya abdi teh tiasa usik balik bapak ngan saukur ulag-ilag ya bohong abdi dan panjang bapak tuluy abdi teh saminggu dinya bapak hujan kahujanan panas kapanasan bapak deudeuh teuing sawios datos tuluy kalaresan bapak aya nu ngalangkung saha tiluan jami anu hiji ngaranna Semar anu hiji deui putrana ngaranna Doni anu katilu Agnes oh gitu samohon nulungan abdi bapak nulungan nya tuluy tah abdi teh tos ditulungan abdi teh gitu we panca kaki ku abdi teh ditaros bade ka mana sing horeng bade ka dieu bapak bade ka dieu samohon tujuanna teh bade ka dieu bade ngalamar si Acut si Tiragen samohon tah kan abdi mah harita teh bogoh keneh abah bapak tah bapak abdi teh si bapak Semar bogohon teh abak abdi teh gor galungan bapak jeung saha jeung eta Semar da si Doni mah elehan ai Doni teh saha anakna beureum beungotna teh nu hiji deui Agnes irungna panjang tuluy galungan bapak eta aki-aki teh jago bapak sakti abdi ditinggang ku eta aki-aki leles lir kapuk ka ibuna lir kapas kahujanan sakalian anu tadina bogoh ka Ciacep teh bapak ngadak-ngadak eueuh di tengah ku si bapak Semar teh anu aya makaduhung maka jauh geus Siga kalkum gitu. Sedih bulan makanya juga kalkum goblok bisa teh tuluy ya gitu bapak tah abdi teh eleh bapak apaan gitu saya marah teh tak can ditutup nya berarti anu ngelehkeun abdi bapak Semar jadi tah kumaha lamun si Acek dijodohkeun nya bapak Semar nyari bapak masalah kukolotna kun penting mah budakna we dae oke tuh bapak jenis jeung jenisna oh nya kitu mah saya tuh bapak di mana si Acek jika itu tepungan lanceuk maneh bari sakalian pentah hampura oh saya mangga bapak punten bapak Acek gintiri lan mana papa Semarna oh nya kelap bapak Semar Semar bapak adieu ya Kang. dulu yuk karaton kan megah kieu adieu bapak Semar datang ngademan datang ngademan ewuh mangkulingan rana tenera semakape hatur kulan ditampi nuhun iya Semar teh sumuhun nuhun papa Semar naon teh ya geus nulungan anak kaula jadi sadar deui eta mah kodrati rodati nu kagungane pangintenagan parantos kitu nuhun Badran Semar sami-sami oh nu tengah nu beureum berarti salira teh Doni nya Doni Don jawab Don atuh saha Mang Doni saha engko cenah ngaranna Doni
Itu Agnes. Anjing poho deh. Alah, sanes Doni ulah abdi mah cepot. Ah, si goblok teh nipu nih. Mari itu. Abdi dawala. Sanes Agnes. Palingan ada halus ngaran beungeut galoreng. Nuhun badanaya. Sami-sami aya beja anjing bogoh kana kaula. Bener. Era. Jawabnya gitu. Semangat atuh jeung semangat nya gitu. Gairah tuh, hei. Bener anjeun bogoh kana kaula. Sumuhun. Sumuhun. Da kaula masalah ku bapana cik. Jadi ketulan cik anjeun gintiri. Oh, saya mah acuk. Kegeruan lanceukna acreug. Lain acreug mah gogog atuh. Nuhun badranaya. Sami-sami nu. Gintiri. Acuk. Mana Bapak Semar anu parantos nulungan teh palih mana? Di payun acuk. Belah mana? Kadieu acuk. Punten aki anjir Gusti Aduh, kaula nun kula aya pikir sae naon terpesona. ayana kerejang Wah, aya naon Brahma Dewaji alah anjir Bapak keur abdi bade Bapak aduh anjir aduh. Bapak kang ngaku duh tuker tamah jeung entong Setia Ragen kaula nun kula Rama Dewaji aya naon kaula dina waktu saena kaleresan geuning gigintiri teh parantos damang Ada. anjing jang aduh kebeneran disalametkeun ku eta Bapak Semar anu mana Bapak Semar teh anu mana eta tukangeun anjeun aduh nuhun pisan aki nuhun anjeun cilaka naon denge ku sia ngomongna aki goblok teh wah kaur anjeun nuhun sami-sami neng tah salianti nulungan teh Aki Semar teh Bapak Semar teh aya maksud jeung tujuan naon teh rek mileuheungkeun ka Nyai Setia Ragen nah daek dipileuheungkeun ku Aki Semar Dah, tobat maha ulan. kumaha Nyai kita make micido atuh Oh, rada kaset Rama Dewaji naon paehan kaula Rama Dewaji paehan naon ieu teh paehan lunat gintiri mana teh ayeuna teh leuwih teuing kabasa ayeuna bogoh ayeuna namanya kaula rek dikawinkeun jeung entok jaluna ampun teuing beunteun leuwih nyeri makanya dikawinkeun jeung kitu patut teu sareng diteuing jeung jelema sangsara dararayang teuing ayana yang balik cek aing balik nanaonan cek aing oge atuh balik Semar balik cek aing balik anu Gusti Agung nepi ka kieu-kieu gintiri Anu si Acek nanaonan atuh Acek napik manapik we makanya nyebut atuh jaluna. Amin datang. Buru-buru teang gentian ku harta kekayaan buru-buru teang.
eta aki-aki kakarek bieu jol Allah. Bapak Semar. Semar Bapak. Aduh, kemana eta aki-aki teh duh kucing, lambung aing. Semar Badranaya jauh tina dugaan anak ieu Setia Ragen nampik sapajodogan ngajerit maratan langit konseak maratan jagat malum jelma sakti moanak nganak aya di tengah leuweung bari konseak dengek ditampik sapajodogan ku Dewi Setia Ragen. Aduh ayana. Ayana Wandiri. teuing Setia Ragen kabongroy ku halia dunya majar teh aing jelema sangsara aing jiga entok jaluna enak ieu teh salah meureun aing jadi kieu leuwih hade nying hareupan musuh ribuan aing jeung tibatan narima kanyeri anu mode kieu ditampik sapajodogan aing teu ditarima pedah aing jelema kieu pedah aing jelema tegableg pedah aing jelema sangsara pedah beungeut aing kieu ayana ayana Setia Ragen kabongroy ku halia dunya ayana bina-bina teuing nepi ka nyeri hate aing Dah, tangtos. Semar Badranaya emut kana Purwa Daksina Purwa ari Purwa eta wiwitan Daksina wekasanana emut kapungkur dina sawarga Maniloka kapungkur yen Dewi Kanastren anu ngancik ka Dewi Setia Ragen nyaeta kapungkur mah ieu Semar teh sanes kieu bentukna nyaeta jiga dewa kamanusiaan puasalah aing di lucu dah nakumaha wa tah di dieu meureun ungtur kaifa kadabu al angpusihim ge dah kira saksi kabohongan maneh ulah rek nyaksi kabohongan batur ampura Setia Ragen bisi aing salah meureunana pedah nu datangna bade kieu patut cik hayang nyaho didatangan ku aing nu sanyana lamun masih keneh nolak berarti lain jodoh aing ieu Semar Badranaya leungit tanpa lebih hilang tanpa karada dia Sang Hyang Ismaya Nur cahya sesekar ingwang Nur cahya sekar ingwang iya ingwang lamun kieu didatangan ku mode kieu nya hayang nyaho ditarima tah moal cobi yang akang di mana bapak aing sieun ngagantung maneh pala laur akang pala bapak aing di mana sieun ngagantung maneh punten den punten kala mah dan sakedap aya priyogi kan sanes we abdi nuju sibuk rusuh nuju rusuh naon nuju milarian jami naon jami teh hideung beungeut teh bodas eta teh buronan penjahat naon penjahat kelamin diuk maneh cepot nah wawuh ka abdi nya wawuh panyan teu wawuh naon wawuhun ka dewek
dawala nah buat apa aing kada we pasti apa ada aing mah artis aing dina net TV ngapoe Jeung Sule wae. jeung si Sule jam 2 beurang jangan lupakan saksikan Ada apa? di net TV bukan sekedar wayang Duh, net TV iya, TV masa kini betul. dari Senin sampai Jumat jam 2 siang Iya. duet Dalang Sule jeung Dalang Cilok. Dadan. Nah apa kabdi apal dan nyente anak kaula naon kaula jeruk lain kaula jeruk eta mah kalua lain kaula ieu teh bapak maneh cepot bapak maneh kumaha iya bapak maneh nu asli teh kieu kaula Sang Hyang Ismaya wah nu bener teh bener cepot nu laras pak nya ya aya bapak mah dayak cirina naon seungit sampingna teh seungit kastori wah ning kamari bau lukut Bulu tak kamari. cing punten pak sok Alah, makan. bapak yang aduh bapak nepi ka ganteng kieu aduh halah lamun aing awewe dikawin wae nu bener ulah sak tempo tingali cik bener teh sarua jeung bapak cik Naon akak? wah bener teh wala sarua jeung bapak sia dua naon dua teh ndog geus sia masuk ka leuwih wae bapak naonan ide pak jika anakku bentuk anu tadi mah setiara gen nampi tapi bapak teh meakeun kapanasaran kumaha lamun ayeuna kieu wah bapak lamun ayeuna bapak kieu mah teh kitu tah Naon gitu teh? naon maksudna kalepak bapak pasti bogoheun kitu yang nya turang sampeurkeun mung Ada? mung naon ieu teh alim nah era ayeuna ka itu jeung itu mun wawuheun moal wawuh ka anjeun haji daek sok ka itu ngan bapak balikeun heula ka nyeri abdi ka nyeri kumaha tadi bapak ditampik lamun seteara gen bogoh ka bapak wayahna tampik ku bapak atuh meureun ditampik mah moal kawin bae kawin jeung abdi tuh udah sia mah kitu mau balik ya mak pak tampik heula we pokona tampik heula we nya atuh kitu mah ya pak nya ya beres ayo api-api bapak anak abdinya nya ya indungna manya indungna lalaki kan bae da indung panjang irungna nya atuh ayo omat tampik heula siap mangap ayo kumaha lamun wawuheun moal wawuheun ka maneh dua kabeh anu karaton kitu pak moal oh sae ka dieu manehna dan urang tiup ku bapak moal anu wawuheun ka maneh sae pak tuturkeun bapak moal anu wawuheun kabeh moal anu wawuheun ka maneh cepot ting dawala Ya, saya sama nih teu wawuh we teu. saha maneh saha di mana si anu gelo sia mah hayang heureuy wae waktuna ge tereh beak si goblok si teh mah teu tambahanna ka Pak Haji mah tuh Pak Kiai atuh urang teu tambahan euy catur di jalana Iep Sang Hyang Ismaya parantos dumugi di karaton Sekarnume itu ujaring carita datang neratang ngademan datang neratang ngademan ewuh mangkulingan nate merah
ngaran kaula Ismaya. Ismaya leres Rekod. waduh Naon atuh diriweuh. Saha anjeun? Ngaran aing Isnawat. Isnawat bener. Sahanan Ismaya kaula bapaknya. Yais. Nya bapak mangga calik. Geus lila teh calik ambeien. Heureuy we. Ngomong ke pangi. Sahaya kaula Isdahlia. Aduh, iya ini. Sahana ieu Ismaya abdi inungna. Geningan irungna panjang irungna. Ieu mah pun anak nyusuna teh kana irung. Anu dikecelokanna teh polok. Ismaya kaula nun kaula rek naon anjeun datang ka dieu. Kaula teh aya beja di dieu aya saemara. Aya saemara leres. Maksudna kaula rek ngiring saemara. Oh jadi anjeun bogoh ka awewe, ka anak kaula seteragen. Henteu. Naon atuh? Hayang nyobaan ni jago saemara. Mecakan ilmu. Tadi teh pun anak. Nguriling nangan canding anya can nangan lawan can nyaho digeuti sorangan. Ngapoe gelut jeung gelut. Coba anta sirana dagor kulingis. Kuat modar. Cobian. Hayang nyaho. Gintiri Abi bapak. wani Alah, pira nu kieu patut lah. Hayang nyaho digiwir ku aing. Hah? sok hayang nyaho Sok sa di luar. jago gelut mah tong anu jago mah gelutna teu dinu lega di dieu we nu sempit. Goblok sia teh. Ngamina-mina teuing sia teh kurang. Leuleus. Salah. Tuh, tingali. Cacak anakna komo aing bapana. Hayang dileuleskeun. Aduh, ampun. Bisi yang dileuleskeun. Ampun. Hayang dileuleskeun. Ampun. Minta duit atuh. Sabaraha? 500. Oh, aya. Dah gitu atuh. Iya bagus. Beli saeutik. Thank you Bapak. Iya. Bisnis. Urang macing gede minta teh. Cager. Anjir hebat euy mane euy. Kurang ajar sia awas. Leuleus. Alah. Aya 200 deui. Iya, mengerti halus, mengerti bagus. Iya, 700. Hayang meuli HP. Cager anjeun. Alah hebat kurang ajar bare kesempatan. Leuleus. Anakna ku anakna. Ayeuna inungna. Hayang dileuleskeun. Teu hayang. Nah atuh. Nah naon? Nah, teu ngarti. Da beak duitna oge. Sok we leuleskeun ka ulah. Kagok we. Teu tulus. Cek raja cenah eta duit bagi dua. Kagolog teu kadenge. Ieu. Cager anjeun. Anjir hebat euy. Leuwih ti si Semar ya. Naon gintiri? Acuh, kada acuh. Tobat. Aduh, punten kapangkeran engkang. Deus bau. Bau. Tobat teuing punten kapangkeran engkang. Mangga neng. Aduh, Ramade Waji ieu pameget menikah kasep Ramade Waji. Ieu terek ngiluan saemara. Nya tobat teuing ulah saweas langsung tikakeun. Da gintirina ge geus eleh. Tu geuning. Aduh, engkang geuning ieu teh engkang aduh. Ieu kaulangkan. Woi. Pergi kau. Jangan sekali-kali mengganggu anak abah.
anak abah lagi kuliah di taman kanak-kanak. Naonan atuh. Pergi kau. Aduh, tobat teuing. Woi. Si teh kumaha lamun satruknya kumaha? Ampun teuing Kang. Da kaula mah teu maksad aya bojoan. Teu boga bojo ieu mah. Teu maksad, aing nu maksad mah. Sia teu doraka si teh. Aduh, ampun teuing Kang. Kang Ismaya, ampun teuing kaula. Kaula palai sareng sahoyong sareng salira, sahidup samati. Ya atuh ai kitu mah sawios neng lamun dibawa sangsara ku Kang. Sawios Kang, sawios. Kumaha lamun engkang mah geus boga budak. Sawios 3 budak teh jeung bararangor. Jeung caludi. Taramani di ongkoh. Aing mah. Sawios engkang mah jelema sangsara. Sawios nu penting sasarengan sareng salira. Engkang mah goreng patut jiga entok jaluna. Sawios engkang mah jelema sangsara. Sawios jelema panghinaan kaula maneh. Sawios engkang sawios. Cai Socai Dewi Setia Ragen ngecelakana pangkonan Sang Hyang Ismaya. Atau aya kejadian leungit tampil lebih hilang tanpa karana dan dia lurah Semar Kudapawana. Oh iya. Tobat aduh Kang. Gening teh Semar. Berarti itu cepot. Cumun kadeukeun 700. Aduh aing ngatikakeun Ramada Waji tikakeun kaula tikakeun Ramada Waji. Semar Setia Ragen. Ti detik ieu jam ieu menit ieu detik ieu anjeun ku kaula bakal dijorokeun jadi salaki jeung pamajikan. Semar salaki Setia Ragen pamajikan Semar pek. Mudah-mudahan anjeun jadi kulawarga nu sakinah mawaddah katut warahmah.